أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. فلولا إذ جاءهم بأسنا تضرعوا ولكن قست قلوبهم وزين لهم الشيطان ما كانوا يعملون. Wallahu a'lamu bimuradi. Falaula makana ta'ora fahala tegese makana ta'ora irja'ahum waktune tegahum ing umam basuna apa siksa ingsun agung azabun tegese siksa ingsun agung tadarra'u gawe DPD ya umam lam ya palu tegese ora miga ya umam zalika ing mangkono tadarra'u makiamil muqatadilahu sumertane jumenengi kang nerapakeun lahu kadue zalik walakin qasat belita tetepine atos apa kulubuhum pirang-pirang atine umam falam talinil imam maka oranana lemes ya kulub lil imani kadue iman wazayyana lahum lan mapesan kadue umam apa syaitan makanu ing barang kang ana ya umam ya maluna iku ngamal ya umam kabeh minal ma'asi saking pirang-pirang maksiat fa asarru 'alaiha maka netepaken ya umam kabeh 'alaiha ing atase ma'asi falamma nasu ma ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. Wallahu alam bimuradi. Falamma nasu maka samangsa ninggal ya umam kabeh taraku tegese ninggal ya umam kabeh madzukira ing barang kang den pituturan ya umam kabeh waizu khuifu tegese den pituturan ya umam kabeh lan den udeni ya umam kabeh bi kalawan minal basa iwad darai saking ba'sa kasengatan waddarolan kamadaratan falam yata'izu maka orang nari maka pituturan ya umam kabeh fatahna maka ngabukakeun isun agung bitakhfifi wa tasdidi maca ni kalawan den takhfif fatahna wa tasdidi fatahna lan den tasdidan alaihi mingatase umam abu abakul isyaing pirang-pirang lawang saban-saban suwiji minan ni'ami saking pirang-pirang nikmat istidrajan lahum kena ala istidraj lahum kade umam hatta malah idza farihu tatkala bararung ya umam kabeh bima utu kalawan barang kang den tegani dekaakeun ya umam kabeh parhabatarin kalawan bunga olo-olo Aqadnahu maka nyiksa ingsun agum hungi umam bil azabi kalawan siksaan bagtatan kalawan kaget pajatan tegese kaget fa izahum mublisun maka izan narikala iki aqadnahum utawi iya umam iku mublisun kang putus asa kabeh ayyisuna tegese pegat kabeh min kulli khairin saking saban-saban kebencikan فَقُطِعَ دَابِرُ الْقَوْمِ الَّذِينَ ظَلَمُوا وَالْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ. Wallahu a'lam bimuradi. Faquti'a makaden bedol makaden tugal pada birul qaumi akhirnya kau
kaum alladzina nyatane wong akeh wong pada zalim ya alladzina kabai ay akhirum tegesa akhir kaum bianis tawsalu kalawan yanta bianis tusilu kalawan barang kalawan yanta den rusak ya kaum kabeh walhamdulillah lan uti puji ku tetep kadue Allah Rabbil alamin kang mangeranan alam kabeh ala nasir rusuli wa ilakil kafirin ngatas nulungi ing pirang-pirang utusan lan ngarusak pirang-pirang kafir kabeh nuluykeun lalakon tentang kabangkawarahanana kafir kateuasan hate kafir nurutna kafir karena dakwah para Rasulullah terutama ahli Mekah tenurut karena pangajakna Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sakumaha di awal ku urang geus dicaritakeun Allah ngutus Kangjeng supaya ngalalempeng maka aturan Al-Quranul Karim disebut aya nahyu, aya amru. Ieu bagian larangan, ieu bagian perintah. Cakangjeng sing nurut, coba wahai umat manusia ka Allah, ja urang bakal balik ka Allah. Tapi tetep baik kafirin, musyrikin, munafikin tetep baik teu narurut kana ajakan Kangjeng, bahkan beuki parah hingga merangan Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eta ka Kangjeng nu dibere mukjizat, ka para wali dibere karomah perang para wali sanga jeung raja-raja jeung penjahat-penjahat atuh komo kuari urang mah wali lain urang ulama ge ulama lah diulamakeun ku manusia wallahu alam ku Gusti Allah mah atuh kakarak dijebian jeung diciduhan ulah waka kumaha heulangan biasa bae sih haju di kalangan berbagai kalangan nu ekstrim atuh antepkeun jati baheula da ge kitu ieu cih lamun urang carita Imam Bukhari ngalalakoneangan hadis ka unggal nagara ka Irak ka Iran ka Mesir ka Yaman terus di mana nu kadenge aya sahabat diteangkeun ku Imam Bukhari terus dibawa ke tempat di sultil mana nu soheh mana anu dhaif geus beres kunyana kuari dikembangkeun saenggeusna jadi Bukhari teh kabitaeun nagarana di negara Bukhari teh lantaran hurungna harusna Imam Bukhari dititah Imam Bukhari teh balik ka dieu untuk memakmurkan bangsa negara ye melantaran maneh mah urang dieu ulah cicing di Irak aya ka dieu di Irak ditarik Imam Bukhari teh ka nagrina sorangan ka nagarana sorangan ngembangkeun agama di dinya kumaha tah bentrokna jeung kiai nagara Imam Bukhari teh jeung ulama anu milu ka pamarentah saat eta mah deukeut keneh ka Kangjeng Nabi encan terlalu zalim tapi harita cak pamarentah omongkeun wahai para ulama bahwa Quran ieu hadis bejakeun ditentang ku Imam Bukhari Quran qadim cak ulama hadis cak Imam Bukhari qadim adu argumentasi antara Imam Bukhari jeung ulama-ulama pemerintahan akhirnya menang Imam Bukhari tapi pan Imam Bukhari diusir memeh diusirna ditalian heula kana suku kuda diseret Imam Bukhari nu kurang diaji teh barang cenul atuh meureun sagede kieu nya hulu nya sirah dan lain sebagainya lepaskan usir kumaha Imam Bukhari ditanya tinggal nyebutkan Quran ieu adalah hadis geus ulah hese-hese aman manya tatap bae nyawa tarohana Quran qadim kula tanggung jawab di hareupeun Allah nu antak datang ka kuari mun Imam Bukhari harita leeh meureun urang ge nyebutkeun Quran teh hadis tapi kulantaran Imam Bukhari tarohana nyawa qadim ulah loba omong titik datang ka kuari teger bae Islam teh sebab dimimitian ku pemimpin-pemimpin anu teger nyawa nyala tarohanana kuari mah sekupi tarohanana mulai sese Masya Allah batur mempertahankan agama nyawa diusir Imam Bukhari teh
tapi ngajar bae terus kabelah dia lantaran teu kuat urut benturan-benturan batu leng-lengan Imam Bukhari ngadoa ka Gusti ya Allah ya Rabbi mun hirup abdi manfaat mangga nyanggakeun ka Gusti lamun abdi bagusan maotan bae abdi geletek maot wali mah kos kitu mamang ge coba bae ka di kamar ngadoa kos kitu Gusti abdi geus teu kuat jasa mayaran kreditan kumaha Gusti bae muncak Gusti paeh atuh paeh muncak Gusti hirup atuh abdi mah atuh hirup bae terserah geletek paeh modar sia ta jasa Imam Bukhari tuh kitabna Bukhari luar biasa diaji di unggal negara eta hadis teh tafsiran Al-Qur'anul Karim nu ngarangkum hadisna diseret make kuda di penjara Imam Bukhari teh eta adulah jeung Kiai Umaro Masya Allah dibaca aku kabehan kitab sejarah Imam Bukhari teh nu matak kakarak pagedrug saya ti kuari jeung Kiai pamarentah no problem can sakumaha tah marasakeun bae ke azabna kumaha eta setelah eta diazab kiai-kiai eta anu maduan ka Imam Bukhari teh kiai-kiai pamarentah teh kabeh 90% kiai kabeh eueuh gairah hirup singkarannya lumaloto kiai zaman hari itu tinggal sejarahna Masya Allah nang saha eta nang Allah ulah sembarangan lamun wali dianiaya Allah awas anu bertindakna tinggal tungguan bae tapi urang teh maksudnya ieu mah nempo sejarah tiba heula Imam Syafi'i eta kos kitu pagedrugna terus kabelah dina Imam Malik pagedrugna teh jeung kiai-kiai pamarentah eta zaman baheula atuh komo kuari nu mantak geus masalah urang mah nyampaikeun bae engke ge loba anu ngomong pasti kalangan itu masalah geus sacablakna sungutnya anak los kajeun Allah engke anu maha uningan hihi ulah sembarangan emang kumaha gitu cek ngana ieu henteu teu sembarangan nang mikir kuari mulai nyut-nyutan hatena ji kumasi tuh loba nu kaisinan kan kiai pamarentah loba nu kaisinan lebaran Senin geus musyawarah jeung syaiton ekstrim ka kiai-kiai Senin lebaran geus bubar pamarentah ngumumkeun Minggu teu kumpulan waktu tinggal masyarakat bae tat ieu kumaha sia bae tadina mah dikunci ku aing ge milu Minggu tetep boga ukuran ieu mah lainna naon kudu boga anggeran sing hade ulah sambarangan hanya sekedar ieu naon tah di luar teh nyaman deui sia cek di luar ya sia nu sia Naya kafirin tenurut karena dakwah kangjeng. Terus ku Gusti Allah diberi adab. Naon adabna? Paila. Hese dahareun cai diberi teu muncul teu mancar. Asal cai eueuh bae ge kapan jajadian atuh teu jadi asal jajadian teu jadi bae ge atuh pare segala gandum eueuh. Nah, dia miskin akibatna. Miskin urang mah kuari lamun negara urang panas ya endek sakali nyieun hujan buatan sabaraha juta ratus juta miliar tapi kapan di Qatar saminggu sakali nyieun hujan buatan nya mah henteu teter duitna panas jasa pan di Qatar teh tapi nya mah nyieun hujan buatan sabaraha miliar sakali nyieun hujan buatan tenang bae ente songhek saya tik-tik acan diurang ya 2 kali be nyieun hujan buatan cikupa dijual ulah sambarangan emang kumaha gitu matak diurang batu kos kieu mah teu bisa danana areueuh bae jang nyieun hujan buatan jang masyarakat tapi nyanana leha-leha ka ditu pan bisa leha-leha aya duit sisa cenah sisa anggaran tolol meureun masyarakat loba nu teu dahar aya sisa anggaran otak diteundeun di mana otak masyarakat loba nu miskin bantuan tanu teu boga imah prak aya sisa anggaran di tampiling bisa ku aing sia
coba edahannya nyetir mobil nu mewah gas dasi kehandap ngangsat masyarakat anu teu boga imah di Jakarta nu dihandapeun jembatan bapan eta masyarakatnya anak eta bupatihnya anak pan eta teh camatnya anak atuh mantak naon panggieunkeun di imah prak aya sisa anggaran cenah mending mun leutik mah sisa anggaran teh saeueuh coba eta nu pikir dek ngurusan masyarakat apa dek ngurusan naon coba. Ya Allah, ya Rabbi, Gusti, sesek napas. Ceknya nanti, tuh kiai teh mikiran gitu, ka sesek napas. Geus aya sesek napas aing dibikin kasih supaya sia nu sesekna lah. Tadi kumaha coba mun make otak teh sisa anggaran segala pakai hura-hura. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Telah berpulang ke rahmatullah orang-orang yang memakan sisa anggaran. Aduh, tapi gula lucu ya. Datanglah dulur kula di Jakarta. Ya nomor di pusat, ya nomor di pusat. Ngobrol jeung kula. Begitu ngobrol nyaritakeun sisa anggaran. Berapa emang sisa anggaran Tangerang? Sanu ku kula dibejakeun. Oh, kok kecil ya? Kecil itu sebetulnya sisa anggaran seharusnya sekian. Itu kecil termasuknya cenah. Kiai, sial bareunana. Sakitu kecil keneh bae tah. Jadi berarti geus sarwana blon, geus ya ulah ka imah aing deui geus. Orang sarwana itu dulur tinggal dulur orang kayak sarwana mah kos gitu kecil itu sebetulnya seharusnya mau tidak segitu sebab pendapatannya segitu ya nanya pendapatan Tangerang teh sekian sisa anggarannya harusnya sekian itu termasuk kecil itu nggak ada apa-apanya itu tangkoraksi kemarin kula apa pengalaman ngobrol jeung dulur kula disangkain teu boga dulur di luhur boga tuh aing ge sakadar lebaran setahun sekali banyak lagi osok nyama iya itu tenang lah maksudnya tenang kuda tenang informasi ya iya aduh lain dulur kawau bae teu boga kula mana dulur sakarolah teu naon tah lain kawau menyasa bae eta nah iya kafirin teh disiksa ku Gusti Allah. Amari diberi gempa. Ku Gusti Allah disiksa diberi angin. Wari Amerika kena angin beliun. Cina gempa, amari Iran gempa. Wah, terus-terusan nih ku Gusti Allah teh. Sing hade lantaran Allah teh geus benci jasa terhadap manusia-manusia anu geus teu ngaku kana kapangeranan Gusti Allah. Si hayang nyaho bahwa aing pangeran ya di luar aturan sia digidegkeun dunia ngan gideg doang malodar jelema. Yo ngaku sia aing pangeran. Hitung ku sia coba aing hitung, make hitung-hitungan teknis sia. Padahal berarti atuh aya nu ngagidegkeun aing eta. Ditakos kitu tacak Gusti Allah. Nah, sia geus bangkawarah ka aing. Nah, ku aing sia dianginkeun hitung ku sia make ilmu peranginan. Emang ayah kiai ayah di mana di Pangodokan pan di Pangodokan eta paranti niupan nang neng nong nyieun golok teh ka ditiup teh eta peranginan ngaranna aduh ayo ilmu geofisika turunkan ku sia di luarnya ieu mah cenah henteu ka data henteu ka deteksi berarti atuh aya pangeran aing nu niupkeunana sadar atuh sia pangeran teh lain batu lain kayu aing tetep bangkawarah henteu bae. Geus digempakeun geus, dianginkeun geus. Nah, sia ku aing dipailakeun. Hitung ku ilmu pertanian sia. Hayo, dihitung make ilmu pertanian tetep bae. Hayo kucurkeun ku sia cai. Make sekeras tenaga make aturan teknik ternyata paila terjadi nang saha mailakeun otak sia datangkeun tah berarti teknik sia geus diageuskeun kabeh tapi tetep bae paila nang aing percaya tuh sia teh ka aing bahwa aing pangeran ditakos kitu tah ku Gusti Allah tapi tetep bae ini adalah kejadian alam tolong teh dirantai habak teh jelema Masya Allah, tak urang mah aing maca Quran mah tanya oh ti Allah tegoran. Eta keur carita secara nasional, secara keseluruhan, secara berjamaah, secara perorangan sarua. Secara perorangan sarua. Wah, ieu mah urang boga gaji luar biasa, meuli mobil mewah. Aya nu menta-menta ribet tutup lawang. Ribet aing mah.
tengah hiding aing keur istirahat keur naon lain embung aing merengan ribet cekeuna teh waduh ayo berangkat urang ka ditu ka Cipanas teruskeun urang ka Bali terus aya nu nanya tutup kacana puyang aing mah nu nanya jelema cacah bener mararanya aing Bangkawaran teh Bangkawara eta tetangga urang kana eta nu jadi DPR teh DPR Golkar berangkat wah naon kahayang dibeli walah kadaharan inumun kadang-kadang aya mabok sagala make obat sagala sebab atuh ja hiburan teu make mabok ba atuh lah eta mah hiburan naon eta mah hiburan TK atuh hiburan TK atuh hiburan mah kudu make mabok sagala atuh mah kudu make zina atuh awe nu di imah deui mah atuh sarua jeung nyekelan balon nanaonan atuh ganti atuh jaloba atuh di Cipanas sadaekna di Bali mah komo atuh hayang nu boleh datang ka nu hideung leteng aya atuh kakarak hiburan atuh pan kos karitu eta hiburan teh emang kumaha gitu nu mantak babagi mama mau kemana hiburannya ngende babagi mama mah mau ke sana ya bapak mah mau ke sana eta teh geus babagi geus disetting atuh si ieu jeung si itu si ieu jeung si itu kos kararitu eta pengalaman kerja di pejabat teh kos kitu eta aduh, Masya Allah, batak ayo gating bating dayang deh lah. Masya Allah, Masya Allah. Cina pada kiai kos gitu ngomong atuh mantan pejabat pan dongeng ka ai. Kuari ge ngaji jelema nangan meuli bejakeun bae. Sabaraha mantan pejabat tinggi kuari di dieu ngaji, lain lalagan, kakula bebeja. Jangan kasih tahu ya Pak Kiai bahwa saya ngaji. Sanduk mereka jauh aja. Moal. Udah saya ngaji aja nyana dongeng waktu keur baheula jadi dandim nyana dongeng baheula kerja di polisi cikeneh kamari ieu aya 3 poe mah nyaritakeun nyana lalakon jadi polisi aduh kiai cenah ulah mun boga anak ulah jadi polisi kunaon gitu atuh polisi teh ya nangkepan nu maling atuh malingan polisi sebenarnya eta cak polisi eta di atuh bisa disangharepkeun ku ari polisi da kok kurang ya itu kan moal menjaga kondisi dong etik atuh aya kode etik ngan ieu carita kos kitu jadi geus lain rahasia di urang teh kos kitu Masya Allah nah ieu hiburan je cak Gusti Allah teh cak Gusti Allah sia kakarak dibere jabatan sakitu jeung harta sakitu mun pejabat atawa mun pelimbah kakarak sih dibere dagang limbah sakitu aduh geus macem-macem segala mabok segala zina wah ditegor ku Gusti Allah awas ya ditegor ya ku Gusti perorangan ya nah tak dibere gering uyang teureun lalanjung teureun dibawa ke dokter rongsen teu kapanggih panyakitna scanning teu kapanggih panyakitna terus sabaraha juta geus 10 juta diopnam didinya cek dokter panyakitan cak Allah teh kerahkeun tenaga dokter ku sia ilmu kedokteran ilmu ketabiban kerahkeun supaya sia inget bahwa pangeran teh aing nu mere panyakit nu teu kadeteksi ku ilmu kedokteran supaya sia tawadu di hareupeun aing percaya geura ge bahwa aing nu ngatur sia awas sia lamun can percaya dimodaran sia ku aing ayo geura gua ari geus ngahenen geus kising dirinya geus kiih dirinya masih keneh encan keneh ka Allah keneh bae endahan do dokter Singapura pan abah mam masih keneh loba duit itu miliaran ka Singapura scanning di Singapura penyakitan keneh bae Jerman naon haji Jerman ka Jerman sia mah haji Jerman gering maka jadi mana aing supaya ulah paeh aing iya hayang nyahokeun panyakitna doang ya hese hayang nyahokeun panyakitna abeh dokter bisa ngobatan pan dokter teh teu bisa ngobatan can nyahoan panyakitna mah aing geus kanyahoana ieu deh nyeri huntu aya obat cek dokter naon dia dagorin geus kan ngeunaheun tah mata kos kitu nah ieu mah ieu can kanyahoan panyakitna hese atuh dokter ge
Masya Allah geus beak sabaraha miliar encan cak Allah teh lain kudu kitu sadar gerage kerakeun ilmu kedokteran ilmu ketabiban ayo moal bisa aing nyeun panyakit nu moal kadeteksi ku dokter-dokter aing mangan sakadar sia supaya lemah percaya gerage aing pangeran aing nu mere panyakit ka aing gerage titakos kitu tah nu sabadana ikir cerita perorangan cerita secara keseluruhan sarua bae nah iya ayat falaula iljaahum basuna tadarra'u laula tadi dia asub kana fi'il madhi laula ta'asub kana tadarra'u kapi saheula ku iljaahum basuna henteu naon geus di mana laula tadi dia asub kana fi'il madhi maknana eta adalah makna taubeh wa tandim berarti ngamemeleh hei kos kitu tah di memeleh tadi mun teu dikodok heula moal ka harti mentak dikodok heula guriwal bangkong kodok heula tuh bahasa ge bahasa Al-Qur'an atuh leleutik kana nama ke alfiah saeutik bae make bilaga ya anu kurang pernah diaji bae jadi kakodok jadi boga kode-kode maca kitab teh geus lamun urang nyaho kana alat mah bacana kos kieu kemudian atuh ayeuna mah engke kitu bilagahna kos kieu langsung ieu teh patali jeung naon usul pikihan jadi kan ngeunaheun maca kitab teh henteu main dredeg-dredeg ditarjamahkeun awas ya ngahartikeun Al-Qur'an biro'ihi silakan asup neraka sia man fassara Al-Qur'an biro'ihi fal yatabawa maq'adahu minan nar jelema ngahartikeun Al-Qur'an make polola sorangan siap geus ka neraka jeung baca urang mah make tafsir bae ngeunang kodok cara tadi ngodok nanti jadi maknanya tahu be tuh jadikan kaharti teh lamun geus kana makna berarti tina naon gitu ngaranna tina nahu manahu mah ngan sakadar maca geus lamun aya makna taubeh berarti eta teh maani geus dua tah ilmu di dieu ngarangkep tuh lu mantep ge lamun ngajina ka karak 5 tahun can bisa Mas Antren di mana? Di anu geus sabaraha tahun 10 tahun kaling ge masak can ngerak. Masak teu ngerak sakieu meureun ukuran caina teh Mas. Bongkar masalah mah can bisa 10 tahun mah. Mandak pernah aya murid Abah di dieu almarhum murid Abah pinter jasa santri. Ajun dek balik dek non gitu ngaranna muka pasantren ulah waka cak Abah teh. Ulah waka sia minimal 15 tahun be cak Abah mah. Entelah cenah kula mah kuarin deuk ieu beja lantaran kawin jeung anak kiai ulah waka. Eta lamun cara bibit can kolot. Mun cara bibit can kolot bibit ngora atuh moal kuat ge dina buahanna rentul potong. Tuh nu mentek tah cek Abah ulah waka tapi jangan maksa. Maksa tuh Abah mah ngadoakeun bae cek Abah mah ulah waka lanan tahan bae deuk di dieu teh deuk di mana ngolotkeun ilmu 15 tahun bae cek Abah teh tah pinter jasa keur ulah ge ngajami lah dinya moal dibejakeun ngaranna hirup keneh soalna jelemana hirup keneh ngan ku ari geus muzabzabun teh pamarentah lain kiai lain ustad lain calo lain teh pinter jasa kula ngaji amil pernah dinya ngajieun Bandungan di dieu pinter bahkan titah nasrib di dieu ku Abah almarhum baheula pagahan budak baheula mah kos kitu tah nasrib eta 10 tahun di dieu cak Abah ulah waka 15 baheula sia ngora keneh sia ilmuna maksudna ngora kena kolot maksa kawin jeung kiai terus nyen pondok ulah rame sakedeung tek eueuh aju ceramah ge tek aju teu aju ka belah dieuna kitu jadi calo aju gede hutang meureun atuh gua ada kos kitu keur zaman aya Abah keneh ge geus kos kitu cak Abah ge keur ieu ngaji heula eta aya kos kituan tah ilmu Allah teh ai can kolot ngora mentak loba santri nu geus karolot eta ngolotkeun ilmu eta pokona mah nyaho kolot jangan teu kitu bae geus pokona mah Ji lain lalagan tanya Haji Makmun di pondok main boga anak hiji boga anak dua lain teu bisa ngaji lain tenang bae
lain tuh bisa ngaji sama kos gitu geus pokokna hayang di pondok we emang kunaon tadi aku kurang lembur ngolotkeun ilmu aya bahasa kos kitu bisa ngaji budak teh ilmunan can kolot ulah waka geus diolah heula maksud titah cicing teh deuk diolah lain sa cicing-cicingna tah ieu jang istiqomah tah ieu ku sia gawean heula kajeun teu ngaji ge ngaranna ngolotkeun ilmu tah nyana teu paham kos kitu teh tah geus ngorake ne peunggas potong malam aku mah kacabut jeung akar-akar geus lain potong deui potong onang sirungan deui ieu mah kacabut kieu ngaji ka mana sih nah iya kercarita taube hartina ngameleh hei siap wahai kapirin khusus baheula kunaon atuh make henteu DP ka Gusti Allah falaula tadarru ai hala tadarru kunaon maneh henteu tawadu ka Gusti Allah henteu DP ka Gusti Allah atuh percaya bae si pangeran teh Gusti Allah Ijahum baksuna ketika datang kamaranehanana siksa teta datang siksa tetep bete tawadu ka Gusti Allah pan goblok bitolol sakitu disiksa ku Gusti Allah tetep bae tulak cangkeng kene pan tolol kunaon atuh maneh make jeung henteu percaya ka Gusti Allah padahal pan siksa teh datang ka maneh pan siksa teh ti Gusti Allah endahan la walakin qasat qulubun endahan beuki parah eta katiasan hate maneh teh palam talin lil iman henteu condong teu leuleus iman ka Allah iman ka Kangjeng Nabi Muhammad bahkan ditambahan ku hiasan-hiasan setan wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya'malun setan ku ari menghiasi ka eta kafirin khususnya umat nu baheula oge umat Kangjeng Nabi ka kafirin ya dihiasi ku setan maka nu ya'malun dina berbagai permaksiatan sehingga pasru alaya terus bae nyana maksiat geus ditegor ku Allah ku siksa ku gempa ku angin ku paila tetep bae nyana teu daek iman eta pan bangkawara bae sak bangkawara jasa sakitu ge ku Allah geus ditegor tetep pake tulak cangkeng diceulik keneh bae bahkan leuwih dahsyat kakapiranana telah satena ditambah deui ku hiasan-hiasan setan atuh terus bae nyana beuki kafir bae ieu ge ieu keur secara umat nu baheula atawa kafir di zaman Kangjeng Nabi atawa kuari sarua bae perorangan ge sarua bae ya berbaring di rumah sakit gas dinasehatan ku kolotna tah sia kuari makarasa mentang-mentang sia gagas sia sugih kamari ieu teu nanya-nanya ka kolot ai awewe segala disumbang ai kolot ku sia ditoler-toler karasa pan kuari abah mangan sakadar nganasehatan bae ka sia nya nangis kieu bae tolol tak kolot lain nurut pan ka kolot di hatena tolol goblok endahan jadi MZ di dieu teu goblok pan eta lain nurut tak kakolot teh lain nurut jol bae setan ngaharewas sup bae ka jero hatena hei kolot bae eta mah keur nyap kolot atuh sia mah sia bae atuh tenang bae sih jaharta sia loba keneh jualan aya keneh atuh gering ya kuari kerja obatan geus sosok ada ngomong kolot mah kos kitu bawel cacak setan atuh sia mah sia bae geus ulah bakeureun engke mah mabok deui bae tuh loba keneh duit babaturan sia nungguan ditu cewek-cewek waduh nungguan tenang eta hiasan setan tah kos kitu tah hiasan setan nyana ngomong tah ka pamajikan abah ulah kena ka dieu gandeng nang satah pan biasana ai gering mah abah titah ka dieu emah titah ka dieu hampura tah eta ngaranna bagus dah babaturan nusuk sarolat teh titah ngajemput itu ka dieu titah besuk ngarobrol bari kadanan ku maca Quran eta keur bagus ieu lain pambeja ka pamajikanana bawel abah tah mah geus ulah ka rumah sakit bisa ngomong kos itu ngomongna segala ngasehatan segala naon santepkeun bae lah kolot nu modar di heula abah bukunya anu gering eta kan eta kosat kulubu teu asa hatena tah
Jol aya kiai kadinya datang sa kampung ieu ngalungnya nage tokoh aju dinasehatan nah Pak muriang bogoy sing loba bae atuh bacaan sadar ka Gusti Allah baca istighfar bae sing loba sak jero hate sia deui ngasehatan aing tolol besuk mangga besuk bae cek dia teh teu kudu ngasehatan ge nyaho setan kiai mah kiai bae atuh sapira kiai lah atuh ja kiai ge jelema keneh ulah sok didaengi omonganna atuh nyana mah nyana urang mah urang atuh karamean dunia teh lamun urang teu mabok mah atuh urang teh termasuk salah sahiji keajaiban dunia setan anu ngaramekeun dunia ji atuh tenang bae kamari ieu aya 3 keajaiban dunia nomor kahiji di Amerika di kitu nomor kadua Borobudur nomor katilu di Australia kaopat teh sia cak setan teh sia teh termasuk keajaiban dunia mabokna kuat sia mah babaturan sia lamun sia keur mabok teh waduh mujina luar biasa sia mah mara telerna kuat biasa geus hebat cak setan teh geus dibaturan ku aing nya geus ulah kena ka dia habak teh kiai nu sok ngalayan sia teh gandeng sia kos kitu bebeja ke pemajikan kiai ulah kena ka dia Bangkalan wa zayyana lahum syaitan ketika orang teh bae judi begitu judi eleh setan kumaha kakarak motor hiji batur mah mobil atuh cenah naon judi kakarak leungit depan sen motor miong batur mah mobil geus pamajikan ngecempreng bae geuh masalah geus atuh makan kesenangan ngaranna ge kesenangan kok pamajikan ngalang-alang kesenangan terus judi cak setan teh atuh lamun teu judi mah eueuh anu ngaramekeun dunia geus kakarak motor nya mobil panakeun apaan sapake tarohan habek tarohan tuh kuari keur usim calon lurah pake tarohan ge teu nya atuh eleh deui bae cak setan kakarak apaan sa batur mah mercy tuh cenah naon kos kieu harta sia lo make keneh jual habek sawah pake tarohan deui judi teh indah judi teh nikmat atuh harta jang naon jadi lain jang sesenangan sih jang naon jang sesenangan mobil jang sesenangan harta jang sesenangan kuari sia loba atuh geus hatu teruskeun cek setan teh ulah tanggung sia teh ulah sok disebut jawara sia jawaraan abeh bebeneran jawara ih atuh hebat pan julukan eta geus jual itu sawah pake meuli mobil taruhan di habek heuh nya wa zayyana lahum syaitan eta kos kitu teh setan teh eta setan teh kos kitu jual pamajikan geus cerepeng cenah lo ngomong aing mah deuk ka Karawang jual taruhan deui eleh deui teh geus gagoler ku aya jual jualin cak pamajikan itu ka keur ieu ge pan menurut ka kula mah meureunanan moal bebeakeun loba omong teh geus sugih deui atuh sepira harta sia harta mah kekal tatalan draga cek kolot baheula ge atuh keur aya keur ujug tasauk teh budak loba mah teh geus Allah nu ngatur kos kitu atuh ge sugih deui urang cak setan teh gampang harta mah atuh pokona mah salira hirup bang ge dibere ieu hayu kuari mah tuh mentaan bae heulangan aju judi deui jabatur ge baheula nu sarugi aju eleh judina aju pan mentaan jauh masalah atuh hayu bae kos kitu emang dunia judi mah kos kitu cek setan teh geus masalah geus urang-urang itu nyana-nyana geus kitu bae sih wa zayyana lahumus syaitan nu zina kitu keneh zina sakali merenung aduh aing dosa gede cak setan teh kakarak sakali itu mah bae no lain deui rasana sama kakarak sakali atuh aju merenung kitu bae aja itu dah deui dibere seuri pan nu bae nol na teh ngadak-ngadak ja setan pan bere senyum aduh ya diajak deui 2 kali rada merenung deui aduh aing 2 kali ya zina karak 2 kali batur mah geus ratusan kali di hotel sia mah karak 2 kali geus merenung kos kitu FSMR sia mah jadi jelema teh tuh deuleuh tuh orang Lampung putih semampai murah deui murah ya ojol jeung baso Malpinas coba ge ku sia wa zayyana lahumus syaitan ma kanu ya'malun ya Allah teu karasa orang urang teh loba dibisiki ku setan kredit kakarak sakali tuh kan sakali beres kan kreditan aman kan beres kan kusia selama 3 tahun jauh masalah nucok kiai di haram-haram teh aja siapa
masalah pangguna nangeun jasa pakai ngaji pakai ka pasar geus ngridit deui ulah didenge kiai mah cak setan teh nya setan tolong nya nangaran oge bebeza kam siapa majikan mana ngeridit beza ieu mulus lah ngeridit ye pan urang geus ngaji ka Cilongok cenah haram ja haram-haram ge urang mah lulus ja lulus eta atuh masalah ja tungtungna pake ngaji ka Cilongok keneh bae itu masalah aja tuh kiai urang mah urang atuh ya tuh sabodo kakak atuh pan ngeunah mah urang pan geus aya hiji jang anak ke urang ngeridit teh jang urang atuh ke hiji ngeridit deui cak setan teh terus bae ngeridit sampai paeh engke babarengan di neraka jeung aing oh nya atuh aing geus teh mulus ya tuh setan wa zayyana lahumus syaiton nyaho mah nyaho kredit haram tapi wa zayyana lahumus syaiton nyaho bahwa duit pemerintah teh dibangunkeun ka pondok pesantren mah teu bagus tapi ngajukeun proposal bae wa zayyana lahumus syaiton endahan cak kiaina tuh pesantren agreng bari muridan ge tuh majelis atuh letakan ku sia majelis anu ngajina eueuh majelis tinggal majelis ku sia hayu dicetan bae majelis gede jasa majelis teh 20 ka 20 aya nu ngasina ngan 10 itu otak pikir tah akibat make saluran dana ti pemerintah mah cokot bae kajalankeun kagonggorongkeun ai endek mah ulah pake majelis Masya Allah kuari bagus jasa majelis anu ngajina ngan 10 ge aki-aki baratu kabeh nundutan deui di dinya boro nundutan ih di dinya ayo coba ku sia ya Allah ya Rabbi tah pesantren 2 tingkat pakai peternakan ayam atau emang meujeun jadi peternakan ayam ge duitna ge peternakeun teh mah tah eta teu kapikir tah setan atuh penting mah tuh bangunan bae lah murid onam nu ngaji onam nu penting mah bangunan geus aya bangunan mewah teh pan sia hebat kadangena kiai hebat pesantrenna hebat majelisna hebat cak setan teh ngajukeun deui habak nyieun deui geus lah pokona murid mangke ge nuturkeun wa zayyana lahumus syaiton maka nu yaman. Jadi diterjemahkan hiji-hiji mah jaheunya keur di dieu mah jaheunya ka imah atuh deui ngaji jadi gading-gading heran aing keur carita wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya malun terus bae setan Masya Allah ngailah ditegur ku Gusti Allah melalui siksa baik secara umum maupun secara perorangan endahan beuti bangkawarah bae walakin qasat qulubuhum endahan buah telas hatena bahkan terus mengikuti hiasan-hiasan bisikan-bisikan syaitan eta kakarak tadi make nahu dicampurku maani lamun urang make usul fikih saeutik artina make usul fikih teh kieu ieu teh aya hukum di dieu teh hukum teh ngaranna muqtadi teh nunita geus di mana-mana aya muqtadi eueuh mane wajib ngamalkeun muqtadi wajib teh ngamalkeun muqtadi urang mukallaf kemudian sehat jol waktu salat muqtadi ngaranna teh wajib ngalaksanakeun salat parentah muqtadi teh begitu dek salat jol baehed mane ngaranna kudimal mane idza tamal muqtadi wal mane kudimal mane ulah salat lantaran aya mane satungtung eueuh mane wajib bae ngalaksanakeun salat mun teu salat disiksa ku Gusti Allah urang diondang kitu hajatan tita hadir muqtade ngaranna satungtung urang teh imkan ka ditu sehat boga duit jeung lain sebagainya begitu datang ka waktuna poe Sabtu hajatan muqtade datang wajib urang datang ka ditu satungtung teu aya mane barang didenge-denge di dituna aya organ tunggal mane ngaranna izal tamal muqtade wal mane kudimal mane ulah ka ditu atuh ulah kieu sakalian lah bayar organ tunggal eta pan bloon takos kitu tah sakalian cenah aya orkes di Jakarta bejana mah aya ting-ting cenah disakaliankeun eta teh bahaya muqtade jeung mane muqtade terus bae ka ieu ge
aya baksu ngaranna muktade tanpa mane di mana aya muktade berarti di dia teh wajib ngamalkeun tadarru lantaran mane asup tak kabab usul fikih ieu keur carita lamun di usul fikih geus wajib DP-DP ka Allah lantaran aya nu nitah DP-DP-na nurut atuh ka Allah naon lantaran aya baksu siksa siksa teh sebagai mubtadi ngajak kana nurut ka Gusti Allah iman atuh sia ka Gusti Allah ja eta teh siksa teh lain buatan manusia lain buatan makhluk eta teh pandegor ti Gusti Allah tah mubtadi na aya kunaon teu iman tak eta ketika aya panita kemudian teu dilaksanakeun nah siksa Allah bakal turun deui sing hade tah takos kitu urang dititah salat mane naon teu salat awas ya mun teu di dunia disiksa di akhirat disiksa. Iya ge iman atuh sia lantaran geus ditegur ku Gusti Allah aya muktade teh tanpa aya mane kemudian terus bae manehanana ieu kafir ieu bangkawara awas mun teu di dunia disiksa di akhirat mah geus jelas. Masya Allah taala mun urang kos kitu tadi dina hukum-hukum teh ieu muktade ieu mane ketika aya muktade dideuleuh heula mane eueuh ieu mah atuh wajib ieu malul muktade geus wajib iman ka Gusti Allah wajib pasrahkeun ka Gusti Allah wajib DP-DP ka Gusti Allah ketika orang ditegur jol aya gempa ulah bae sabasa kali ngomong ieu kejadian alam haram sia ngomong kejadian alam profesor tinggal profesor teu ngaji Quran nyana tah nu matak rada panjang ge ieu loba pembahasan kejadian alam ani manyun kita menang tah aya mentara aya muktade wajib tadarru lalu urang ngodok make usul fikih tah lamun aya kiai nyaritakeun ketika digempakeun ketika ditegor ku Gusti Allah make tsunami ketika ditegor make angin masih kena nyaritakeun kejadian alam nang tangan siksa kadua teh jelema engke mah lamun aya di TV kiai atau profesor nu nyaritakeun kejadian alam datang bae ka ditu ka studio seren talian kurate goblok sia sia teh ngundang-undang siksa deh di talian sia ku aing goblok sia kudu kumaha tuh pasrahkeun ka Gusti Allah cara Gus Dur teh kurang kumaha ahli pikirna ketika aya dek muktade nya make ieu tah udah kejadian ubak-ubakan kejadian alam siksa dari Allah pasrahkan kepada Allah titik nyaritakeun kejadian alam eta make bau sungut tah makos kitu profesor tinggal profesor eta ngaji Al-Qur'an makos kitu kodok kurang tuh cekel guriwal bangkok encan dimantekan disimpulkeun make mantek tadi ge geus ngan dikodiahkeun jadi engke ngaranna qaidah ngaranna tuh jadi ti mimitinahu dihijikeun jeung bilagah maneh dicokot make hukum ukul fikih timbullah muktade eueuh maneh jadilah ke kesimpulan qaidah kuliah mantek ngaranna geus teu kudu ngomong-ngomong ya aing jago mantek praktekeun ku sia tampiling sia ku aing teu kudu ngomong-ngomong aing jago nahu bongkar ku sia masalahna kitu bae sih ulah sok aju ngaiklankeun sorangan aing hebat atuh buktikeun bae heulanan takos kitu tah ulah sok dipromosikeun ilmu mah hayuh bae caritakeun bongkar ge kanyawan jaheuh hatakarak datang ka falaula ilja'ahum ba'suna tadarru geus sajam leuwih encan datang ka anggeus ieu teh geus datang ka anggeus tadi pan 2 piring geus kekilitrikan deui geus lain geus leuan jam bae kiai kebal teh kiai kebal teh kumaha aing bae sada datang ka lohor ge kayak cerita ieu nu mantak dibahas ka dieu ketika aya teguran ti Gusti Allah ulah didengikeun tah nu ngomong-ngomong kejadian alam jawablah make ayat ieu teh wajib tadarru teh hartina DP langsung ka Gusti Allah keun bae sebab saha atuh anu ngitung make teknis eta gempa saha anu ngitung angin saha anu ngitung paila hitung-hitungan anak berarti cakala mah aing
Atuh tadarus ya kain ulah pakai kejadian-kejadian alam. Awas ya diturunkeun deui sia ku aing. Tah wajib bagus ulah ngomong-ngomong kejadian alam. Makan urang kudu istighfar ka Gusti Allah Subhanahu wa taala minta hampura kabehan. Dipimpin ku kiai supaya istighfar nasional, tobat nasional. Di mana? Di Senayan. Kiai nu mingpina Kiai Golkar, dibayar ku presiden, tambah siksa sia. Tambah siksa kajen ku kumaha ge. Tobat mah kudu ikhlas, ulah main bayar-bayaran kos kitu. Ieu mah sagala rupa dibayar kiai teh, masyaallah disoekeun sungguh teh sia ku aing. Ajar aing nyan we. Terus dina ge masalah. Falaula yaja'ahum ba'suna tadarra'u walakin qasat qulubuhum. Tapi tambah-tambah we teas hate wa zayyana lahumus syaitanu ma kanu ya. Ingat ka ucapan Tuhan Syekh Abdul Qadir atawa cek dina ihya akur ta bahasana ilmu mah kalmai al ilmu kalmai cai ilmu kos cai kumaha kos cai di mana-mana hujan rek disesep ku tatangkalan kumaha disesepna terus tangkal buah nyesep tangkal jambu nyesep karena cai hujan teh tangkal bernuk nyesep tangkal nu aya buahan teh naon ngaranna kitu jeruk nyesep tangkal anu pait teh naon gara-garana tangkal nu pait paria tangkal nu parait nu mabok teh naon gara-garana nu mabok teh nu mabok anu sia teh nyaho teh nyesep kabeh itu siga deui ilmu teh kos gitu guys kuari disesep hujan sekaligus ilmu teh brek murni hujan bagus hujan kuari disesep ku tatangkalan ketika disesep ku tatangkalan buahna buah darmayu jadi amis buahna buah harum manis jadi amis buahna pokok kiong leuwih amis disesep ke jeruk seungit disesep cai eta teh kitu ku kalapa jadi amis bagus kuari disesep ku paria disesep ku pari hujan mah eta-eta keneh jadi pahit. Kuari disesep deui ku nu leuwih pahit. Antawali jadi leuwih pahit. Hujanna eta-eta keneh. Hujanna eta-eta keneh caina eta-eta keneh kumaha nu nyesepna. Maksudna kumaha eta cak Tuan Syekh Abdul Qadir atawa cak Imam Ghazali. Ketika ilmu turun tek disesep ku nu handap asor tambah asor. Tambah manis jelema teh tambah ilmu tambah indah tambah nikmat tambah ilmu ketika diterima ku jelema nu bakawa takabur tambah takabur ieu urang ngadanyakeun ngeunaheun sote lantaran urangna boga tawadu ngeunaheun coba didanyakeun ku nu kiai nu ngalawan ka kula baheulananan lu teu akur jeung kula nyana ngadanyakeun mah ngadanyakeun di kajawan sial tak kiai goblok tak kiai tolol padahal nyana ngadanyakeun di mobil Kajawan ku aing ngadaikeun nyana di mobil ieu kuari di radio ieu. Oh masalah sih, kege balik sorangan nyana. Beneran kudu lain lalagan ngadengekeun nyana di mobil, gergeteun ka aing nyana. Kiai eta kiai mung kadeulean beungeut. Ya tuh masalah. Gereget calo, deuh aya tuh di ditu tuh, di deket kali. Beneran aing lain lalagan. Ge, emang teu kadeulean ku aing. Cak cenah teh bohong, tambah takabur. Eta kakaraku kiai anu anti, anu ekstrim, anu pesimis. Eta teh ngadengekeun mah ngadengekeun ngan ngajebian. Urang nu ngadengekeun penuh dengan hati nurani. Tawadu, tambah ilmu, tambah nikmat. Tambah ngeunaheun pengalaman urang jeung wawasan urang. Dengekeun ku nu takabur, anu tadina ngalawan, anu anti, nyana geus ngajebian. Sia, ditalu siapa ieu? Cak nyana, mun didengekeun ku nu munafik bisa gedengen eta, geus leuwih kieu bae. Kiai nu tadi mangan perep dong, munafik mah gampang. Munafik mah gampang. Kadengean ku kafir, urang nyaritakeun kitu. Ye, di bom atom sia ku aing. Eta elmuna eta keneh kumaha nu nyerapna. Masyaallah eta Tuan Syekh Abdul Qadir penelitianna datang ka dinya.
ahli pikir Imam Ghazali penelitian datang kadinya satu hujan kumahan menyerapna satu ilmu kumahan menyerapna ilmuna eta keneh hujan eta keneh disesep kuno bubuahan amis tambah amis disesep kuno kekembangan sengit tambah sengit disesep kuno pahit tambah pahit disesep kuno mabok tambah ngamabokkeun. Masya Allah kaharti jasa. Ialah seorang waliullah Tuan Syekh Abdul Qadir, seorang waliullah Hujatul Islam Imam Ghazali nyaritakeun tentang ilmu persis kos hujat disesepna sakumata tah ieu ge ilmu turun bahasa eta didengikeun ku urang mah nu tadarru tambah ngeunah tambah wawasan tambah unggut-unggutan datang ka nunduta didengikeun kudu itu bangkawarah tuh malah embung-embung teh hayang aing mah padahal banyak lagi osok ngadengikeun tah aya nu mawa rekamanana embung ai datang maka dia teh jangan ngamusuhan tapi jangan butuh ka ilmuna paneta naon eta nu geus kitu tuh emang eueuh aya eueuh masalah sih kula eueuh masalah eueuh keur carita doang emang kitu dicaritakeun teu dicaritakeun ge ieu mah kitu ieu mah keur nyurah pan abeh ka harti ieu mah keur nyurah tanpa aya intrik naon jeung unsurna nanti mah keur carita ayat ieu teh kos kitu tah ieu mah keur carita kadenge ieu mah kudu ekstrim tambah ekstrim kadenge kudu inkar tambah inkar kadenge nu belueun ka kula tambah belu tadi mah kakarak hiji belu dong mah belu anu resep katanya resep tambah resep atau gitu bae eta mah ieu mah lain omongan kula omongan Tuan Syekh Abdul Qadir ngajelaskeun omongan Hujatul Islam Imam Ghazali seperti kitu kakarak saayat budak pala manasu wallahu alam.